Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kabawa banjir, ngajawab salam bansosna sing gera-geru cair. Rayang keneh bansos. Daun dadap hanapeun bujur, nu teu ngajawab maotna sia moal dikubur. Cenah golar-goler aya keneh nu teu ngajawab. Karunya engke ngagoler sia maotna. Nya atuh mah nya maotna nangtung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jazaa amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormatan simkuring pangarsa Bapak DKM Gunung Gede, hormatan simkuring pangarsa Al Mukarrom guru urang sadaya, pangarsa pun aki unu pun bapak kali sadaya para ustazah, guru-guru di sekolah agama, guru-guru di TK sagunung gede, mudah-mudahan sing tambih barokah ilmuna, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak RT alhamdulillah halaladir sadayana. Oke, Bapak RW anu senantiasa ngadukung karena segala rupa kegiatan di KRW Andalapan anu sifatna positif, mudah-mudahan dipaparinan istiqomah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ketua Pemuda RW 8 mudah-mudahan anu ayeuna disumpingan kululuhurna pangarsa Kang Ajat di Karang Taruna kecamatan. Alhamdulillah, aduh geus naik pangkat cetek euy, ulina ge geus di kecamatan. Loba ngariung kamari ningali tadi Panganaran di mana. Mudah-mudahan Kang Ajat tiasa nyandak Karang Taruna para pemuda karena jalan anu diridhoan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Karang Taruna Gunung Gede khususna mudah-mudahan sing tambah maju, mudah-mudahan sing jadi contoh ke generasi remaja urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Panggih deui ieu teh panggungna anyar, ieu teh cek RT teh halus ieu teh peka berarti RT na kamari basa ngaji di RT 3 ieu teh peka. Kumaha carana ieu ame RT 4 ngaji itu padahal teu maksa da. Tungtung nate ngadadak gitunya nyieun panggung diajak kerja bakti oge cenah nyieun panggung. Anu kamari dirubuhkeun nyieun deui ayeuna teh pak-pik-pek ieu teh poe Jumaah keneh. Alhamdulillah teh teh hasil kerja RT 4. Mudah-mudahan sing jadi amal ibadah gitu. Dengan sapoeun meureun dipake nama ayeuna wungkul isuk teh diruntuhkeun deui. Mudah-mudahan we sakali deui naon rupa hal nu tos dilakukan ku Bapak RT 4, mudah-mudahan sing jadi amal ibadah anu ngocor ngagolontor wabil khusus kakaruhun anu aya di ieu patempatan, amin ya rabbal alamin. Geus lah datang ieu teh aya kamera emang agay teh. Mana Om agay teh nyumput. Alhamdulillah para ibu ayeuna teh tong aneh lamun bapak-bapak nu ngajina saeutik. Sabab ayeuna teh keur maranco dina hareupeun TV na masing-masing.
Sabab ieu teh keur acara timnas jeung Australia gitu, mudah-mudahan sing menang timnasna. Sebab lamun eleh era jeung lebat jeung karunya rugi deh nu teu ngaji nya teu ngaji pas didukungna eleh deh. Mudah-mudahan we sing menang, amin ya rabbal alamin. Ayeuna ngajina geus ngaji lah kamari mah Agustusan, ayeuna mah ngaos naonan Rajaban. Rajab aya geus teu kuat hayang Rajab itu hayang geura-geura ka beuli kapal. Ayeuna teh acarana muludan. Alhamdulillah ieu RT 4 ngayakeun muludan di luar. Keun RT nu sejen tong nurutan. Di jarero we maca muludan keun sataun sakali saurang-saurang. Hek tong ulem abi wae di luar engke mah meh rame. Bisi bosen ningali beungeut ieu teh kitu. Ceuk acarana mulud, doakeun heula abdi doakeun da mulud nu ayeuna hampir sabulan pinuh ieu teh. Nu nyesa teh tinggal tanggal 28 jeung 30 September teh. Pidoana we mudah-mudahan sorana sing kuat. Kamari alhamdulillah ka ditu kalemur istri tos 3 kali di ulem kupun guru di Haur Kuning. Maneh cenah suarana ayaan wae cenah kuat cenah pidoana we cetek Kang Haji. Mudah-mudahan we ilmu ti Haur Kuning teh manfaat cenah. Alhamdulillah doa guru ngagolontor, mudah-mudahan sing jandi sababiyah abdi manfaat ilmuna, amin. Akhirna generasi di dieu mudah-mudahan sing jaga aya nu nuluykeun, amin. Ieu engke moal kawas RT 3 mapaikeun sorban moal duka bisi panas gitu sarua rek mapaikeun sorban. Ece ayeuna acara muludan leres. Rek nanya ka Ece nu sok ngaji jeung Oni cing. Ieu mah bagian peksian we tungtungna mah. Da ngajina eta keneh. Ieu anu sok muludan ari muludan teh dititah ku saha? Poho deui nya eta. Menyari batur bisaeun di luar ari urang Gunung Gede teh bisaeun. Ari nu nitah muludan saha? Saha nu nitah muludan? Rarepe sieun nya. Udah mau ditangtungkeun ieu. Nu nitah muludan saha? Nu nyontoan saha? Saha? Mubalik. Nu nitah saha? Nu nyontoan sahabat urang dieu hayo wae maruludan. Rasul. Jadi Rasul pernah nitah muludan? Teu cenah jawabna. Rahasia. Nu nitah muludan saha? Ceuk Ece teh antap cenah da bakal dijawabna ge ku Oni ieu. Ceuk. Ameh jadi ilmu batur apaleun tuh nu geus di luar, manya urang dia teu apaleun, lembur Oni manya teu apaleun. Urang Cisaga kamari geus apaleun, nu hadirna 600 urang peuting, beak snack 600. Apal 600 teh ceuk panitia we Pak Ustad ieu saeb snack cenah 600. Berarti jalmi teh nu hadir ieu teh 600 canuk teu kabagean ieu teh. Di mana cenah ieu biayana mani hebat kieu, masyarakatna luar biasa. Sanes ti masyarakat ieu mah ti abdi we nyalira jalma beunghar. Tapi imahna teu pati alus. Tapi sodakohna luar biasa. Acara kabeh ti mimiti sagala rupana ku anjeunna nyalira. Sing aya di Gunung Gede. Amin. Ya Rabbal, di ditu geus arapaleun. Nah, urang dieu lemur sorangan kudu apal. Sing tarik ngajawab nalika aya nu nanya saha nu nitah muludan, jawab ku urang dieu Gusti Allah. Leres. Naon cenah? Gusti Allah. Saha nu nitah muludan teh? Sing tarik bisi nyeri huntu. Saha nu nitah muludan teh? Ah kitu atuh Gusti Allah. Ceuk saha? Aing lagi. Ceuk Quran. Qur'ana dibaca tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul teh fi'il amar. Fi'il amar tina asal uqul.
jadi ukul jadi kul tungtung nate balikeun heula kana ilmu dorengan lila keun bagian santri eta kul teh parentah ti Allah ka Nabi Muhammad kul kudu ngucapkeun anjeun geura pidato anjeun Muhammad bi fadlillahi kalawan fadl Allah. Naon fadl Allah ceuk Ibnu Abbas dina tafsirna nu disebut fadl Allah di dieu teh nyaeta ae ilmillah tegasna mah ku aya ilmuna Allah wa bi rahmati jeung ku rahmatna Allah fa bidzalika kunu dua eta ku ilmu Allah jeung ku ayana rahmatna naon rahmat di dinya teh ae Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegasna mah Kangjeng Nabi Muhammad duges dilahirkeun falyafrahu tapi ilmu dore maknana amar hartina parentah falyaprohu kudu bararungah anjeun aranjeun kabeh kudu ngarasa bungah kudu dua perkara hiji ayana ilmu Allah nomor kedua lahirna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu bunga mata kurang dia bararung tanda bunga teu kudu wae cenah geuning cenah urang dia teu wae sugan urang dia lelempangan pas maulid kunaon maneh seserian wae bunga naon muludan kapan ieu teh cenah cek Quran kudu bunga bunga mah teu kudu seserian bunga mah cukup we ditinggalikeun samodel kieu apal ieu teh bahwa bulan ieu teh naon waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang dia bararungah ditinggalkeun tah timnas teh leres henteu ditinggalkeun TV teh tah rek melaan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi aya ujian terberat teh keur lalaki mah omolongon Persib dah di Gunung Gede mah Persib teh musuh mubalik soalna saya teh masuk mainna malam Senin wae leres eta musuh gedena teh ditinggalkeun da rek melaan Nabi Muhammad da ieu bungahna urang dieu teh di antarana kumpul ngariung rek ngayakeun peringatan naon Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti atuh nu nyontohanana ge saha Allah Subhanahu rek naros ai maulidan sok maca naon ari dina muludan eta teh eusina naon sejarah saha sejarah Nabi leres ti mimiti Nabi lahir Nabi berjuang Nabi dakwah dugi ka Nabi pupus leres eta teh nyaritakeun eta pertanyaanana ari nu pangpayuna nyaritakeun sejarah para nabi saha Gusti Allah di mana dina Quran nyaritakeun saha Allah nyaritakeun Nabi Adam alaihi salam ti mimiti diciptakeun nepi ka diturunkeun ka dunya leres nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh nepi ka urang apal Nabi Nuh terakhir anjeunna perjuangan nana dugi ka aya naon aya badai nu luar biasa leres aya banjir aya naon deui aya parahu gede nepi ka apal urang teh apal Nabi Ibrahim diduruk leres apal Nabi Musa diudag-udag ku Firaun nah eta lain muludan kan ngomongkeun sejarah leres tuh geuningan anu nyontohanana ge Gusti Allah lamun aya jelema ngomong kieu muludan mah eueuh ti dituna sampeurkeun naon euy maneh muludan lin daweuh ti dituna muludan mah tanya ari maneh iraha ti ditu iraha ti ditu make apal eueuh ti dituna iraha ti ditu jeung iraha ka ditu deui aya naon di ditu nah geuningan jadi kitu maneh da bongana we manehna kitu atuh tungtungna teh kitu we leres lamun aya anu ngahalangan mulut gara-gara ceuk manehna eueuh ti ditu padahal henteu apal mun dibaca mah geuning dina Qur'anna aya geuning dina hadisna aya leres tuh geuning Allah anu nitahna ogena ari Nabi Muhammad muludan henteu Nabi Muhammad muludan henteu sieunnya sieun ngajawabna sing tarik Nabi Muhammad muludan teu muludan kitu sing tarik keun ke dibelaan sekali deui sarerea kudu ngajawab Nabi Muhammad muludan teu muludan oh Nabi Muhammad kikieuan mamawa tumpeng ngayakeun kikieuan muludan ngariung ngayakeun pangajian lain kitu da ulah cukup ningali naonna wungkul bentukna wungkul tapi syariatna mana Nabi Muhammad muludan pan sok kurang dia ge nu daek mah sok puasa poe naon
poe Senin. Nah eta lain muludan Nabi Muhammad, eta teh bentuk muludan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak Nabi Muhammad ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kunaon Rasul puasa poe Senin wae? Ku Rasul dijawab, fihi wulitu, poe ieu teh hari kelahiran kami, kami puasa tanda syukur ka Allah. Tuh eta teh muludan. Leres ngan urang mah nu jadi umatna hese hayang puasa poe Senin teh. Kuduna tuh orang puasana poe naon? Poe lahir urang mana? Urang lahir poe Sabtu, sok puasa poe Sabtu. Urang lahir poe Minggu, puasa poe Minggu. Urang lahir poe Jumaah, puasa poe Jumaah. Komo urang lahir poe Senin, puasa poe Senin. Sakalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Bade moal nurutan. Bade beri tungkul da moal. Oh ada Aika itu mah hayang di aku umat Nabi. Ari sunahna puasa ya. Hararese leres henteu. Naon cenah muludana Nabi Muhammad mah puasa. Ingat kana hari lahir Nabi Muhammad puasa. Urang dia apal kana bulan lahir Nabi Muhammad, urang dia ngayakeun pangaosan. Pertanyaanana, ari puasa ibadah? Ibadah. Ari pangaosan ibadah? Tuh geuning sarua ibadah. Berarti kurang kikiaan teh sami ibadah kawas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah urang dia bakal diaku umatna, amin ya robbal. Ari nu pidato ngayakeun maulidan di dunia wungkul, di dunia wungkul henteu, di dia wungkul henteu, di mana deui, di mana deui atuh? Ya di dunia sajagat raya ngayakeun muludan. Pertanyaan oni aya teu salianti di jagat raya anu muludan? Repe. Aya teu? Di mana? Di mana aya teh? Ya, sok dibaca tapi teu ngarti gitu. Sok urang baca sarerea. Falamma ana awana dhuhuri syamsir risalati fi sama'il jalalati kharaja bihi marsumul jalili linaqibil mamlakati Jibril. Ya Jibril nadi fi sa'iril makhluqati min ahli al-ardi was samawat bidahani wal bisyarat fa inna nural masuna wasirul maknun alladhi awjadtu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama ankuluhu bi hadhihi lailati la batni ummi masrura akfuluhu yatima wa utahiruhu wa ahla baitihi tathira fahtazzal arsyu qarabahu wastibashara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa takbira subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhri wa fadlihi la nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha talqu bi rabbil khalqi wa ta'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kannahul badru fi tamami. Leres eta katalar nini mah katalar. Oh aki udu mah hampir sadayana katalar. Naon sababna kawas maca Yasin da osok dibaca nepi ka katalarna. Leres ai urang mah da ngeunah kitu mung maca-maca acan paling alo 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 ari pipiti sarua nirudet coba gerak mung maca sok cenah ngaos abi mah teu tiasa sok ngaos abi mah teu tiasa da ngeunah sok dina pabarikan 4 bulanan dina nyukuran ngeunah pisan eta Allah 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 balik we sarua pipitina teh jeung nu maca tangke mah bisa anu ngonang kitu bedakeun eta nu maca Mang Jamal bebrege ari pipiti pas ngajingjing sarua geusina maneh sarua Allah wungkul tapi eta ibadah eling daripada bagong leres teu eta hebatna saha teh hebatna urang sarerea teh komo dina waktu mulud
muludan tuh langit alam malakut muludan lamun ngartos pan eta teh panggero ti Allah ya Jibril wahai Jibril nadi geura ngagorowok anjeun ya Jibrilu nadi pisa iril makhluqati min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat wahai Jibril geura umumkeun ku anjeun kalawan kabungah umumkeun kunaon nu diumumkeunana kabeh ka penduduk langit penduduk bumi ayeuna ku anjeun umumkeun naon fa inna nurul masuna wasirrul maknun alladzi awjadtu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama an kulluhu bi hadhihi lailati ila batni ummihi masruro anu ku kami disimpen cahaya anu ku kami disumputkeun diraksa 2000 tahun sameme diciptakeun langit jeung bumi an kulhu bi hadhihi lailati ila batni ummihi masruro beuting ieu ku kami rek dipindahkeun kana rahim ibuna Siti amin naon bedana pengumuman eta jeung pengumuman ti Masjid Al Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngemutan ka salena warga masyarakat RT 4 wirehna ayeuna wengian pangaosan anu dikaitkeun kana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sadayana sararumping tanda buktos urang sadayana hoyong kenging syafaatna. Mangga sararumping diantosnya naon bedana jeung eta. Leres henteu? Tuh nu di langit rame manya nu di bumi ngaku umatna rehe wae. Manya nu di bumi emu ngarayakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh kan caritana kitu, dugikeun ka nu akhirna balamma mashtadda bihatalqu bi idni rabbil khalqi wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bi tamami. Siti Aminah geus karasa mules mun mules teh mah leres, geus karasa patuanganna geus rek ngalahirkeun. Ti dinya tah wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna teu kawas urang mah lahirna tina palawangan anu biasa no eta cicing otak tong ka mana karep mikirna tidinya lahirna urang mah ai eta tempat kaluar naon bae ngompol tidinya men tidinya nu si bapa pulang anting kadinya urang mah bijilna tidinya mata kotor. Nabi Muhammad mati antara gagaduhan jeung bujangna di tengah mata bersih lahirna ge sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami kawas bulan purnama urang mah pas lahir teh gemek teu Nabi mah sujud syukur pas lahir teh leres dan Nabi da Rasul pas lahirna ge luar biasa disambut ku umatna nalika geus maca eta disambut ku naon bi'idni rabbil khalqi wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam. Hayo urang ngaradeg nyambut baginda Nabi Muhammad nutos lahir dina sasi anu mulya ayeuna urang mahallul qiyam ngaoskeun shalawat ka mantena mangga ngaradeg ngadeg nu gaduh asam urat sing cager ada boga alas jadi asam urat. Salam
barik alaih lah cara lik deui cangkel onima matak bisa nangtung di panggung teh gara-gara sok ditangtungkeun mun teu bisa ayeuna mah ditangtungkeun teh isuk teu ngaji jadi tara ditangtungkeun ayeuna di Gunung Gede geus tara ditangtungkeun sabab isukna jadi eueuh da bebeja ka indungna hoyong pindah abdi mah ngaosna kunaon alim nangtung atuh sing bisa ece da geuning budak teh dipaksa ku abdi sok teh 10 menit apalkeun asalna teu barisan 10 menit di waktuan buktikeun otak maneh pinter sok 10 menit di dakwaan sing bisa tinggalkeun ku abdi teh ka bumi heula nah hapas balik geus beres 10 menit sok baca da bisaeun kabeh mata keur barudak mah ceun teh bisana ge wajib ulah nurutan ibu-ibu bisana teu wajib keun eta mah keur ibu bisana teu wajib mah keur barudak mah bisana wajib naon sababna budak lamun boga program eta boga prinsip eta bisana teu wajib unggal init ngaji moal daek ngapalkeun da teu wajib ieu bisana oge tuluy we bodoh we tungtung teh belet da bisana teu wajib padahal mah dipaksa mah geuning sina bisa diwajibkeun jadi bisa tah oni ge ladang diwajibkeun bisana jadi we bisa leres henteu mudah-mudahan we generasi urang sing kembali deui sing kararuat mentalna amin da ieu ge nu haladir teh eta baladan Mang Pipin mah komonya seueur baladna karuat mental di kumaha ogena matak tuh geuningan jadi kokolot ayeuna teh leres da ladang taat kanu jadi guruna jaradi we jalma ayeuna alhamdulillah teraskeun kaosna teraskeun ingetkeun anu kahiji naon tadi poho deui da dalil mah udah muludan teh ka mana euy muludan kunaon atuh maneh muludan wae pohoan aing mah tak ini teh deui yang inget deh matak judulna ge memperingati nginget saha tah ieu pertanyaan deui nu diperingati saha Nabi oh bisa anu ngajawab nu diperingati teh Nabi jeung saha jeung Allah saya ngejawab jeung Allah kira-kira nomor hiji tadi Allah jawabanana nu diperingate Kanjeng Nabi jeung saha jeung Rasul pan eta kemis sia era ke bisa aya ti batur nanyakeun ka urang dia ieu cenah lemur oni muhun geuning ditanya cenah teu begugeun Aca bener ngajawabna nu diperingati teh Kanjeng Nabi leres ditanya deui koni jeung saha jawab sing tegas sing tarik ku ece jeung urang gitu geuning babarinya ceuk saha sakali deui ame jadi ilmu da kudu dibulak-balik ame jadi ilmu mah nu diperingati teh Kanjeng Nabi jeung saha naha urang diperingati ayo sia nah urang diperingati unggal tahun ayo memperingati Nabi Muhammad kunaon Nabi Muhammad diperingati dah hebat Nabi Muhammad mah ayo ngahebat-hebat Nabi Muhammad ari didinya leres henteu ai urang rek iraha hebatna Nabi Muhammad teh anu ari didinya hoyo we ngagulkeun bapa ya urang apa tuh urang budak saha ya urang mah budak jelema beung hari dia yo bapak urang mah yo bapak urang atuh da aki urang mah ari maneh leres henteu hayo we ngagul-ngagul ka luhur ari didinya geus boga amal naon ari didinya kabisa naon bisana ngagul-ngagul wungkul ternyata eueuh kabisa leres tah urang ayeuna ngagulkeun Kanjeng Nabi memperingati hari lahir Nabi Muhammad bulan lahir Nabi Muhammad pertanyaanana iraha urang rek diinget-inget leres aya di dia nutos di emot-emot aya iya nu ngantunan tempat tadi ku aki nu di naon di hadiahan saha tah Pak iya leres diinget-inget unggal ngayakeun acara di dia inget ka Bapak iya unggal ngayakeun di RT 3 inget ka almarhum Bapak Omo leres unggal ngayakeun di RT 2 inget ka saha
eta unggal di RT hiji inget ka saha Aki Hasan eta geus diperingati geus diinget-inget kudu hirup ari urang hariwan teu lamun urang mau teu diinget-inget kadinya lumpatna leres iraha urang rek kawas Nabi diinget-inget masuk Pak Eko maruk ngajina biasa gitu siga mingguan iraha urang rek diperingat kudu kumaha carana sing kawas Nabi atuh kumaha kitu hari Nabi sam'uhu yasma'u soriral qalami basaruhu ila sab'i tibaki sakib Nabi mah kitu paningalina pandanguna dugi ke alam malakut tembus ke alam malakut ari urang umatna rek iraha cepil urang bisa ngadangu hal-hal anu aneh bisa tembus ke alam kasucian bisa tembus kana naon ka alam malakut menang ilham ti Allah subhanahu wa ta'ala rek iraha panon urang bisa ningali kaendahan alam malakut rek iraha cepil urang ngadangu naon wahyu lain wahyu naon ilham ti Allah subhanahu wa ta'ala rek iraha kunaon pangna teu bisa kawas Nabi sabab naon paningali urang panon urang cepil urang tara ditingalikeun kawas paningalna Nabi Muhammad sallallahu alaihi naon nu ditinggal ku Nabi Muhammad ayat-ayat Allah leres naon nu ditingali ku Nabi Muhammad fakir miskin diperhatikeun ku Nabi Muhammad ku socana mangga urang ogenan tah nu gaduh tah urang ogenan pengurus soca urang sing telik mana masyarakat anu bener-bener butuh bantuan urang leres sing telik cepil urang mana masyarakat anu bener-bener butuh kana bantuan ti urang leres ieu panon ieu cepil sing naon sing seukeut kana kahadean ameh bisa tembus ka alam malakut leres da panon urang mah atuh da ningalina ka manakara mun lalaki ningalina kana bujur wae mun lalaki ningalina kana susu gede wae kana ping-ping borelakna liurnya geus sekali nu kitu power komo teu boga pamajikan waduh kana hulu teh matakna teu bisa nembus ke alam-alam sejen panon urang teu bisa nembus kana masa depan teu bisa maca masa pikahareupeun sabab ieu panon hayoh wae dipake maksi rumasanya rumasa kabeh sok menang hitung urang sapoe ayeuna geus dipelongkeun can urang kana Quran da encak leres Qur'ana eueuh asamoa Quran wayah kieu eueuh balatak nu macana puguna eueuh leres teu ieu cepil dangukeun sing rebing kana pengumuman pangaosan ieu ceuli urang nu sok rebing hiji kana pengumuman bansos sia sareuri dah heueuh nomor kadua ieu ceuli ngadadak di rebing-rebing lamun aya nu maot da teu milu innalillahi barina oge assalam jam 10 peuting assalam pasti cenah aya nu maot nu kieu dengekeun ari pas nyebut ngaran anak leweh heuh sia jadi aing teu kadenge da teu nyebut innalillahi setan teu milu bela sungkawa kakarak lamun geus wawuh anu disebut anu di innalillahikeunana kakarak innalillahi sok sia cek dong umumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun da can innalillahi setan repeh we heula pas geus disebut mang anu ya Allah innalillahi da wawuh nyorang nu teu wawuh innalillahi wa inna ilaihi parantos maot kersana anu di kampung wah jauh pisan ya sugan teh saha sugan teh saha leres teh rek sawae rek di wana wae nalika innalillahi maka urang milu istirja innalillahi wa inna ilaihi ngadoakeun rek sawae nu mau ulang ngadaguan saha ngaranna tah rebing ceuli teh kanu kitu urang sae tam rebing ceuli deui kana anyukeun rebing ceuli kana anyukeun mah di mananya aya anyukeun aduh di teangan anyukeun rempodan bade namutna oge ari pas mayar wow kieu pasang badan sakit
ge ditagih wae atuh, aduh galak. Leres aja. Kadinya urang mah tatangga we urang mah ngomong ke tatangga ieu terbing tah. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Leres kadenge lu cenah saya teh cenah nganjuk motor cenah saya apal aing teh Mang Emok eta mah. Apalah cicilan lagi per bulanna sakieu eta teh 3 tahunan. Nepi ka hafal saya eta. Rebing cerdik karena ngomongkeun batur, rebing karena gosip mah. Tapi pas aya anu manggil ti Allah ngadadak ceulina nutup. Leres. Hayya 'alas shalah. Teu kadengeun. Ngadadak hadir ceulina. Leres henteu? Gorowok ayeuna unggeun ayeuna pangaosan ngadadak nutup teu kadenge sugan hayang tatanya eta pengumuman naon lewat leres henteu ceuli urang mah pangna teu bisa ngadenge hal-hal hadege da kana kahadeanana katutup wae kabukana kana goreng wae mudah-mudahan mah balik ti dieu nu masih kene kitu ayeuna ku Allah dibuka paningalna dibuka cepilna kana kahadean amin. Nu katingali teh lawang masjid, nu katingali teh lawang madrasah, nu kadangu teh pengumuman naon pangaosan, nu kadangu teh pengumuman naon pengumuman aya gotong royong eta nu kadangu teh engke eta bisa pengumuman gotong royong ngakut awi sing rebingnya ceuli teh da eueuh nu ngakut aya keneh Mang Amoy 200 deui cenah tutuareun ulah ku Mang Kamoy kabeh da aing teh ripuh kudu mayar. Udah Mang Kamoy unggul bisa. Mang Kamoy ngomong saya sedekah can sapoe. Tapi can ngomong eta teh karak di bejaan ku urang bieu. Ta eta rebingna kuduna kanu kitu cepil. Eta Nabi Muhammad pangna paningal jeung pangdanguna dugi ka alam malakut karena kitu. Didangukeunana kana kahadean wae, ditingalikeunana kana kahadean wae. Mudah-mudahan urang dieu sing katularan sarerea. Amin ya rabbal. Nomor kadua naon ce? Qadamahu qabbalahul ba'iru fa zalamastaqahu minal mihani wan nawaib. Nabi Muhammad mah sampeanana teu kudu dipencetan, ku Mang Kamoy teu kudu. Teu kudu dipencetan ku Mang Pipin teu kudu. Dipencetanana ku naon? Ku sato diletakan. Nabi Muhammad capek diletakan ku onta. Leungit tah capek ai urang iraha diletakan sato nage kakarak ningali urang panonan geus kieu sieun eta teh sok naon tah sato nu sok melongna kitu ucing ningali urang langsung kieu lompat eta teh lamun ucing geus melong kieu eta teh lompat nah ucing lompat apal ucing makana tabeat urang pasti sih bakal nyokot sapu nyeret tuh cing langsung sampai ucing terus rebing lumpat tuh deket jeung sato kumaha padahal ucing tadi titah ku Allah kadinya hayang dahar mah pas datang ku urang telah diberi leres henteu matakna dijauhan ku sato ge urang mah tara aya ucing ka imah da sabab lamun ka imah pasti diberi komo anjing mah komo anjing wah eta mah enggeus we can beunang mah di udah padahal nu bisa ngasupkeun ka surga teh syariat ya syariat nu ngasupkeun ka surgana jalma tukang jinah harita terkenal masyhur ceritana unggal peuting si eta jinah balikna panggih jeung anjingna keur ngelelna eta anjing hayang nginum ku si eta ku awewe tukang jinah teh ya karunya cenah anjing mending ngelel kitu hayangeun nginum da dicokot sapatuna dibuka turun ka handap nyokot naon nyokot cai di wadahan kana naon kana sapatuna dibikeun ka anjing gara-gara eta ka surga bea kabeh dosana kahapus aya naon di dinya tah geuning aya kanyaah nu gede lain ka keheul tapi kanyaah nu digedekeun leres ladang kanyaah tuh Allah nepi ka ngasupkeun ka surga ladangnya bisa aya ucing ka imah baledog cenah tuh
Nah gitu atuh matakna nya ucing ge jara rauh we. Padahal ucing teh ngadoa ya Allah mudah-mudahan geus mere hulu lauk hulu dah. Nu dialungkeunana. Urang cek ucing teh ngomong da aing teh dagingna ge beuki. Ayeuna namanya baralik ka bumi mun aya ucing parab. Kayak guru di Gunung Gede bakal loba ucing. Nah ada ucing mah beja-beja sok teu percaya mah. Ucing hiji dibere. Hiji dibere kurang penting ayeuna hiji ucing dibere subuh geus aya 2 sok eta mah da ucing mah beja-beja dibere we nu 2 isuk lohor sia jadi 3 jadi rabeng ucing di imah naon sababna apaleun ieu jelema bager beja-beja ucing teh mun hayang bager mah tuh kasih itu tong ka imah eta di baledog kitu maruk ucing indrana teh nepi ka dinya sok dah abis sok dibaca nah ucing teh jadi ngalobaan pak beja-beja ucing ninggalkeun imah ge pak beja-beja tinggalkeun sia eta mah maledog wae leres teh padahal mah ya komo anjingnya urang boga pahala ngumbah najis mugolado apal dina kitab Sabinah aya pembagian najis apa mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun najis mughalado di antara panggedena najis anjing leres cara ngumbahna sabaraha ceuk 7 kali kumbahan sakali ngumbahna make taneuh eta teh can pernah diamalkeun naon sababna anjingna eueuh oh cara kitu mah ngurus anjing kudu ngurus anjing atuh saha nu nitah ngurus anjing kunaon anjing mueun ka arurang da kitu adatna urang mah terus padahal aya seorang sufi besar panggih jeung anjing dikieukeun anjing nanti itu seorang sufi ahli ibadah ngalewat dikieukeun pirage jubahna dikieukeun sieun diadu jeung anjing nah ada eta anjing diizinan ku Allah ngobrol hei Abu Yazid aya naon anjeun bet eta jubah bet diangkat nah anjeun rumah anjeun teh ngarasa anjeun pangsucina batan kami mani asa sok suci pisan mani mung antal jeung kami atuh lamun antal jeung kami kari kumaha atuh mani asa pang naonna pangsucina mani mung adak jeung kami eta Abu Yazid nangis dikitukeun ku anjing kade sia bisa anu panggil jeung anjing tulek maledog kumaha lamun anjing na ngomong naon sia ribu oh aing digogok di Garut wah lompatna luar biasa oni ngaji ka Banjarwaringin Garut jauhna luar biasa nelpon ke orang Garut uing ka Garut euy mana cenah Kang ka Banjarwaringin Kang punten abdi mah daripada ka Banjarwaringin cenah maning keneh ti Garut ka Tasik abdi naon jauh coy jauh pisan Kang abi ka Garut ka ditu beres jam 1 peuting mimiti mah dianterkeun ku panitia naik da jauh bari jalan sempit samotoreun kiri kanan teh eta teh sawah jadi lamun aing sakitu saeutik geus ka sawah wong ngadeg-deg coba di kana motor off-road motor trail udah jalana kitu wah cenah teh ieu teh sieun cenah kan tos biasa cenah abdi mah aing nu teu biasa cenah aing teh deg-degan oh ieu pas balik geus beres ngaji cenah Kang punten pisan punten kunaon ieu cenah pamuda cenah tos kaulem ieu cenah tos wengi tabu 12 kumaha atuh biasa teh wios aing teh api-api we teu sieun kitu wios teh badi marapah udah jauh coba lempang ngaliwatan kebon ti peuting jam 1 eta teh wah ari pas rek turun buk cenah naon cenah euy buk anjing aing cari cing we di luhur opatan kitu nya jeung agil anjing di handap gogok ah ieu serba salah aing lumpat ngerakeun atuh mah nyamu balik sieun anjing duh aing bingung kan eta geus dilema duh aing lumpat era ari dilawan wah atuh ngagogok lagi geus kitu soak anjing ngagogok wah nu teu kuat naik teu bisa naik yang ngadadak bisa naik sok sia anu pernah tah lamun sakola baheula keur SD ngaliwat ka almarhumah eta Yasminah almarhumah pan aya anjing laleutik teh cok muda keur SD teh wah ti dieu kene geus lumpat lagi beak hareup harita jam 1 peuting geus we jalan terakhir aing era-era oge Assalamualaikum aya naon Pak Ustad aduh punten sedaya panitia manawi biasa lungsur salit mah aya naon abdi dipegat anjing manya Pak Ustad sieun ku anjing lain sieun aing era gelut jeung anjing jadi ka dieu turun mun atosan Pak Ustad diharudangkeun torojol motor dua
dah Pak Ustaz cenah anjing kieu mah cenah diliwat da moal naon anjing sieun anu gol da aing mah sieun leres teh nah ayakna anjing teh geuning jadi sababiah urang boga pahala ngumbah najis mugolan keun teu kudu ngarurus anjing awas balik tidieu jadi neangan anjing awas teu kudu tenita bisi aya bisi panggih tong dicilakakeun tong diruksak tong dipaehan terus da eta ge sarua makhluk Gusti tuluykeun naoneun amana bihi dabbu wa sallamat alaihi al-asjaru khatabatul ahjar wa hadna ilaihi al-jidmu hadina hazinina ariman kakang jeung rasul mah lain jelema wungkul termasuk tangkal termasuk batu ngobrol jeung Nabi Muhammad iraha urang dieu keur nyang hareupan batu ngobrol ai jaek balik cek batur teh gel ngobrol jeung batu geuning Nabi mah bisa geuning Nabi mah jeung tatangkalan bisa ngobrol di kupayan uluk salam tatangkalan ka Nabi geuning Nabi mah bisa gitu ning urang henteu da urang mah kalakuanana teu kawas Nabi ari Nabi mah jeung tatangkalan teh diusap jeung Nabi mah dirasa tatangkalan teh ari ku urang mah dibabad wae dituar wae bari nuarna tara bismillah osok nunuan pucuk sampe osok ari pucuk sampe dipetik dituar dipetik ari pucuk sampe eta aya pucukan tanda ngagedean atawa tanda teu gede-gede tanda ngagedean ari nu ngagedean berarti aya naonan aya nyawaan ari nu aya nyawaan nalika diteug-teug nyerieun moal kira-kira sok we ajaran leungeun solangan piteskeun pasti ngagoak eta sampe ge ngagoak nyerieun huluna tuh dipotongkeun atuh da kudu da kumaha atuh lain ulah dipotongkeun tapi memehna izin heula bismillah trek sing rido bismillah bismillah ulah padu trek bari ngomongkeun tatangga deui trek cenah geus beak cenah gua si eta jeung nyangka deui ka batur ridoeun kira-kira eta pucuk sampe dihakan kudu kitu mencit hayam tan boga hayam mencit hayam bismillah ameh ridoeun sabab eta sato moal ridoeun nalika dipencit kudu tara bismillah da sato jeung tatangkalan teh sok maca tasbih tuluy tasbihna dieureunkeun ku urang maka urang tugas nuluykeun tasbihna tos ngadahar naon teh daging hayam teh gancang istighfar gancang maca tasbih da urang boga tugas ti hayam tuluykeun tasbih mata koni mah baheula keur mah gonon aya misalkeun aya isu budak ajengan sok wae cai teh paehan aing tuluykeun ibadah aing tuluykeun dikir aing tuluykeun ngawuruk aing mun teu kitu tong maehan aing kitu da teu rido dipaehan bener teu da urang mah keur dikir ka Allah tiba-tiba diengeuskeun ku batur leres gitu lamun hayang deket jeung nu kitu maka urang sing ngaji rasa jeung sato rasa jeung tatangkalan sing ngarasa eta teh sarua makhlukna Gusti naon deui ceuk yadahu tadharu barakatuhu ma fil mataimi wal masyarib Nabi Muhammad mah pananganana barokah panangan urang rek iraha jadi panangan barokah naon panangan Nabi pangna barokah panangan Nabi mah di luhur wae tara dihandap kieu wae masihan wae hampang leungeun setoran mingguan keur teka nurun menurun lah sia kadinya gede ing panitiaan ada ya ce bukuna aya unggal minggu asup aya buku engke tingali geus jadi alhamdulillah dionang sararea warga masyarakat RW 8 dan RW 8 ieu hayu kada ditu kabeh kabayang di hareupeun gedung TK urang ngumpul sararea ningali neuteub kana bangunan ladang 20.000 ti urang Allah bunga terus mata kodi aya mata proposal cicing lah ulah perusaha proposal hayang urang lemur heula nu boga jasa terus nuku aja 20.000 geus disumbangkeun kete bakal napal ngadeg jangkung ka di ditu 70 tahunan bakal kuat ngadeg tah eta sepanjang ngadeg dimanfaatkeun keluar generasi saroleh tidinya
bisa ngadoa, bisa maca Fatihah, bisa maca kulhu, bisa maca Al-Falaq, An-Nas, bisa maca ayat kursi, bisa doa-doa keluar ti gedung eta anu artos nanti ece jeung ti bapa sadayana ece kabagean pahalana. Sepanjang budak eta maca Fatihah, sepanjang eta budak hirup ladang maca Fatihah tidinya ece kabagean pahalana. Manya teu kabit. Siap semangat ya teh. Da moal lila ieu sakedeung kan urang anggeuskeun heula sakitu sakedeung. Ame engke samanang geus didinya, ame engke aya acara bisi urang dieu hayang ngayakeun acara di ditu jung anggo. Bisi norek hayang kawinan didinya heg. Moal kudu mayar moal. Ngantong dangdutan. Harap mudah-mudahan sing lancar deui. Amin. Ya Rabbal qalbuhu la yaqulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami murakib. Manah Nabi Muhammad mah hebat, manah Nabi Muhammad teu pernah poho ka Allah, beda jeung manah saha urang sadayana nu sok loba poho ka Gusti. Pangna Nabi Muhammad diperingati sabab manahna teu pernah poho ka Allah. Urang mun hayang diperingati ka Nabi Muhammad manah sing loba eling ka Gusti. Keur salat sok eling ka Allahu Akbar. HP disada, oh, tegang, bisi saha nu nelpon, geus dilieukan we tah HP, bisi saha nu nelpon, bisi mantan, urang keur salat kurunyung pamajikan kagigireun, duh sia cenah keur netepan, ya cenah HP-na disada we, wah mulai keringat dingin turun, ya Allah pamajikan aing, bisi si bebeb nelpon nu kadua. Ngageter hatena lain ngageter sieun ku Allah, ngageter hatena sieun HP dibuka pamajik, berarti hatena teu eling ka Allah. Cacak eta teh nu kudu eling teu eling komo lamun keur teu eling. Leres. Mudah-mudahan orang minimal keur salat eling ka Gusti Allah. Matak didinya aya takbir intikal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat anjeun keur salat, ingat anjeun keur salat, ingat keur salat. Keun ka kebon, keun HP mah, keun pamajikan mah, keun anak mah. Ayeuna mah sing fokus hate ka Gusti. Lamun hayang diperingati hate urang sing bersih emut ka Allah. Kunaon loba poho wae sabab di dieuna pinuh ku kokotor. Abi teu pernah ka dokter di lab katingali aya kokotor, lain kokotor no eta. Kokotor nu aya dina hate panyakit hate. Naon panyakit hate? Ujub, riya, takabur. Naon ujub? Ngarasa aneh ku sorangan. Ngarasa aneh ku ibadah sorangan, asa aing panggetolna. Tapi ka dina hate teh ngaku bahwa sagunung gede mah ieu nu pangtaatna teh. Kamu dina hate geus boga pangakuan kitu, tah berarti eta jalma teh geus kasifatan ku sifat ujub kotor hatena. Nomor kadua ria. Naon ria teh? Ria teh aya malal qurubata liyarahun nas, amal ibadah tapi tujuanna liyarahun nas, hayang ditinggali manusia, hayang kapake. Ngaji hayang kapake. Nu eueuh di aya-aya hayang kapake, hayang dionang deui mun oni mah. Oh bodor we tuluy nepi ka ngeusan. Kunaon da masyarakat mah ramena cenah bobodoran. Cai aing teh onang we si Sule atuh. Leres teu? Abi mah loba nu nyarekan. Matak tara loba heureuy ge loba nu nyarekan. Loba nu ngingetan. Karunya jamaah sia jauh-jauh ninggalkeun imahna ari balik teu bisa nanaon manfaatna. Leres teu? Leres da nyayur oge tara loba samara, lobakeun mah daging. Leres sok nyayur samara we buk samara dagingna eueuh. Leres teu? Aya nu kadahar moal. Kuduna kumaha sok dagingna sing loba, caina sing loba, samarana sing aya. Leres. Apeh ngeunah karasana kadahar asup kana jero beuteung. Eta ria hayang katingali ku batur, rek init ngaji senenan init we teu kudu hayang kapuji ku sasaha. Erek ngaji reboan init we, erek ngaji ka Masjid Agung init we. Oh cenah ulah di beja-beja, ulah di video, ulah di upload, saha nu nitah ulah di upload, arapload aya pangajian mah. Tuh Om Agay oge datang ka dieu. Ya terek di upload ketika na YouTube kan
tangge ieu teh raya kita tidak YouTube. Terus kan baik daripada YouTube dipinuhan ku nu gegeolan mending kena dipinuhan ku pangajian. Leres teu? Manfaat 1000 urang ningali 2000 urang nu ningali manfaat tah nu ningalina teh pahalana keur nu ngupload teh. Leres teu? Lain ulah diupload mah ngupload mah tapi tong nepi kana jero hati. Eta nu hayang kapuji urang mah urang dieu ibadahna sing lillahi ta'ala karana Gusti Allah. Lain karana ngaji karana ku oni lain lillahi we karana Allah. Da masing ku oni masing ku kiunu gen ngaosna di dieu abdi mah bade datang we da lain rek ningali ajenganana tapi rek ngaosna abdi. Leres kitu. Tuluy aya penyakit anu paling rawan penyakit takabur. Batrul haqqi wa ghamdun nas nolak hak. Teresep ngaji, teresep ibadah, nolak hak. Padahal sholat teh hak, bener. Padahal ngaji teh bener, ditolak mung, teu percaya. Moal matak asup kana surga, moal aing mah nolak takabur tah. Terus wa ghamtun nas ngarasa aing pangluhurna. Mun boga ilmu asa pang boga ilmuna. Lamun boga harta asa pang beunharna. Lamun boga jasa asa pang jasana. Terus lamun eueuh aing mah moal kieu mun eueuh aing mah lamun aing na asup kana jero hate si eta geus kakeunaan sifat takabur kotor hatena. Lamun geus kotor hatena nyawayaana moal eling ka Gusti takabur dina jero hate asa aing poho bahwa aing teh titip mana titipan Allah? Ilmu ti Allah, tanaga ti Allah, awak ge ti Allah, harta ge ti Allah. Kudu dibalikeun deui ka Gusti Allah. Sing ngarasa, sing inget kana asal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Urang kalam dunya teu boga nanaon, balik ge moal mawa nanaon. Leres danu Allah kabeh oge matak tong asa aing sing inget karena asal urang tina cai anu geuleuh. Cai naon anu geuleuh? Cai kopi diinum. Oh, cai naon? Cimani geuleuh. Kusabab urang dilahirkeun tina cai anu geuleuh, kalakuan tong sok pika geuleuh. Leres. Sok datang cimani matak disebut mani bodasnya ada manina bodas. Mani hideung, oh hideungan. Mani jangkung, mani kasep, mani mancung, mani asal tina mani. Kolot ngomong kitu teh teu saomong-omongna da bener. Mani bager, mani na bager, mani goreng, mani na goreng. Leres. Ta urang sing mani soleh. Mani teh tina cai geuleuh nalika didagangkeun moal payu. Sok we masing mani sasage nupang hadena di dieu. Nah, Kang Ajat ke kecamatan tak kepengurusanana dagangkeun cimanina. Bade cimani Kang Ajat. Bade dipeser. Mun ucap teh wios we gratis. Teu hayang. Leres teu? Tina geuleuh maka kalakuan tong pika geuleuh. Tong jadi jalma takab, tong asa mudah-mudahan orang sing jadi jalma nu rendah hati, ingat kana asal bahwa kita itu datang dari setetes air. Orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Yang berhak disembah oleh segenap alam. Silahkan
sombong pada sesama. Dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Rame bere dangdut mah curing hak. Nyawa nu nyawer di batur mah kosong. Kamari mah di Sukaratu kadaratan tadi. Nah amplop gitu mikeun kawin teh. Roda kehidupan. Aduh, cuma teh pesen euy. Duh aing can ngapalkeun. Tahun hareup aing teh. Torojol deui wae. Kematian. Lain artis pongdut aing teh bisa didinya di Sukaratu kitu wae karareup aing keur nyanyi teh marere gitu di ditu di ditu eukeun wae di dieu tara mah ulah maksakeun cicing kalau pipa seaeun ceuh geus apa nu kadua naon poho deui kau diberi lagu poho deui sing ingat nomor kahiji nu nitah muludan saha nu nyontoanana saha Gusti Nabi Muhammad muludan henteu muludan Nabi Muhammad kunaon puasa hese nomor katilu anu diperingati saha Nabi Muhammad jeung saha jeung urang tah bisa ngajawab urang hayang diperingati hayang cirina sabaraha poho deui hiji naon cirina hayang diperingati kawas Nabi hiji ya Allah paningal jeung pangdangu dangukeun kana kahade nomor kadua sing resep sing nyaah ka sasato nomor katilu sing nyaah katumbuh-tumbuh nomor kaopat sing loba beber re panangan ameh barok nomor kalima hate tong poho ka Gusti maka urang bakal jadi jalma nu diinget awas Kangjeng Nabi leres teraskeun ya teh teraskeun
moal sararape moal saha nu capek oni kan baik nepi ka jam sabaraha ce kumaha ece we ece balik aing balik lamun geus aya nu ti ditu teh leumpang aing geusah ieu caricing keneh jadi eta sigana kudu tuluykeun wios moal cangkel sampean moal ngeunahnya cenah jadi mau balik aduh nu paling ngeunah mah ceu pamajikan sare udang amplop isuk sare deui udang amplop ngeunahnya tapi da teu nungguan lilin teu kudu sare udang amplop ngeunahnya cenah jadi mau balik boro-boro ece ti korong geus nyeri otak geus nyeri jaba sieun salah nu diomongkeun tuluy dipraktekeun ku ece teh jaba salah saha nu katempuhan mau balik nu ditanya di akhirat saha mau balik maruk ngeunah maruk teh cangkel kikieuan teh matak aing kikieuan we teh cangkel suku teh atuh diuk aing diuk wae mah tuh kawas euceung ge teh ditinggalkeun ngaji mingguan diuk wae kudu leumpang leres cek on kitu deuh ngeunah mah euy ece diuk hehe ngeunah cuk teh boro-boro ngeunah suku nyeri pegel bujur ateul hayang geura dahar aya URT nya aya alhamdulillah cicing ceu sok baralik kudu ngarti panitia teh ibu-ibu mah sok baralik nu ngeundahar lain teu hayang era hek sing ngarti panitia teh poeng dibejaan di mana-mana panitia sing ngarti bungkus keur awewek mah tahun hareup da ieu mah henteu balik we nu engke mun aya pangajian deui kitu awewe mah kana hayang dahar lain cuma menitunya cenah kana sanggung di taruang lain teh hayang era da kabeh ge hayang teu gali batu awewe ngantri mata ke mah ku panitia kitu bisa enggak pengajian kieu keut awewe mah naonan bungkusan tapi eta nu mere pibungkuseunana teh nya ibu-ibu ti masyarakat di dinya balikeun teraskan ngajina lamun geus apal sanu diperingati maka oni rek nanya deui tahun hareup erek muludan deui moal tahun hareup deui rek muludan deui moal sepanjang umur ece erek muludan moal pertanyaan kadituna rek naon hayoh wae muludan repeh deui rek naon hayoh wae muludan aya henteu manfaatna aya naon manfaatna geuning balik muludan anger we kitu ayo manfaatna naon manfaatna kabagi dua kunaon urang pangna muludan wae walar ku ece sabab aya dua manfaat hiji manfaat keur nu kolot dua manfaat keur nu ngora naon cenah ce hiji manfaat keur nu kolot dua manfaat keur nu naon manfaat keur nu kolot mah ngayakeun wae muludan teh tujuanana keur naon tah li ziyadatil hubbi ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi itbaihi kusabab muludan wae teh kolot mah hayang nambahan deui ka cinta ka Nabi Muhammad bi itbaihi kunuturkeun ajaranana atos ngaku umat Nabi atos kacan urang teh umat diaku pertanyaan anakku Nabi diaku henteu ece wawuh ka Jokowi ka Pak Jokowi wawuh teu ari henteu sia kira-kira teu marilih wawuh henteu ka presiden urang ari presiden urang wawuh henteu ka urang tah urang mah kakarak ngaku umat Nabi padahal Nabi lagi can puguh wawuheun jeung urang naon sababna sabab urang teu nuturkeun ajaranana nu disebut sunnahna ari sunnah Nabi naon teu apal deui sunnah Nabi teh kabagi tilu kabiasaan Nabi aya qauliyah aya fi'liyah aya takririyah da ieu mah ditanya geus can nyunah jeung Nabi geus atuh mana bukti anjeun nyunah ka Nabi urang mah geus nyandung walau bah nyandung we nyunah ka Nabi teh cenah idungna cenah urang ngalaksanakeun atuh cenah sunnah Nabi Muhammad naon ai sunnah Nabi Muhammad teh kapan cenah Nabi Muhammad mah istina ge seueur cenah ka aya 11 na ngan cenah ku Nabi teh cenah dipangkas keur umat mah nepi ka 4
tuluy kudu kumaha atuh mamah ridho teu lamun bapak nikah deui ece ridho salaki kawin deui henteu kaluy teu ridho mun salaki nikah deui teu ridho henteu lamun boga kahayang salaki sok dibere mun teu boga duit dibere henteu tuh sia rek nyunah ka nabi ka salaki nyarek nyandung ari salaki boga kahayang teu dibere ku pedah teu boga duit hayo sia kumaha eta mamahna naon atuh mah wae nya ieu teh malam jumaah atuh cek saha atuh malam rebo lain kitu atuh barudak kitu geus sarare tuluy kudu dihudangkeun aya teu ngarti keneh ari mamah ih cara rape hareudan uduh sare we pamajikan anak lalaki mah teh sare da lieu sirah teh karasa meureun ku sia cenah lieu teh cai ngabejaan we ngabejaan lalaki mah mun teu jadi lieur hulu teh teu bisa hees guling ka ditu tah lalaki sia tah mun hayang otakna lancar tah otakna teu lieureun ame sare bere leuheung lamun teu sarena teh gulutak politikna teh kadituna teh salat ibadah da nyoh HP ningali status anu aktif keneh leuheung lamun tatanggana nyorang mantana aktif keneh disimpen deh aktif langsung diklik dacan bobo geuning aduh geus mulai tah teh Eli kumaha ari geus kitu ceuk salaki urang geus muka HP-na tuluy ningali status mantana tuluy dikitukeun ya dacan bobo aduh dibalesan kumaha kira-kira urang rek ngamak moal salakina teh kagok cenah weaan mah ini ka dapur tuluy nelpon yang ini aku kekasihmu yang dahulu yang ini aku jangan engkau ragu yang sayang inget deui kana baheula ieu ditelepon geus teleponan setan tuluy nepi ka HS na tah salakina ari geus HS poho HP teu dipareuman ari subuh kaberangan nu panggeulana hudang pamajikan dipariksa langsung HP-na ngamuk tah ieu jeung saya nah iya tukang galon manya jeung tukang galon ngomong na kieu yayang jeung tukang galon beuki ka tukang galon ditinggali gambarna profilna awewe ieu saha ieu saha naon atuh isuk-isuk geus rame ieu teh iya cenah peuting cenah ngobrol jeung satu ieu cenah atuh jeung nu baheula atuh neng cenah bieu mah pira ge peuting atuh bisa sare atuh ku adi WA wajar we atuh teh menghubungkan silaturahmi deui atuh nah sia pasti aya kahayangnya aya kahayang naon atuh abi teh kurang naon eta cek salakina wah halo kurang naon ari peuting ngomong kurang naon ari peuting diajak hese sia geus kabatur mah tah leweh leres henteu ningali cenah geulis teh cenah boga geulis keneh mamah ningali keun tah atuh beungeutna langsung pas itu ya Allah cantik memang aku usia muda pun ia miliki lain dengan aku ini tuluy keun da apal leweh sia geus kabatur mah ari nyarek nyandung ari salaki teu diurus da teu boga duit aya nu saminggu ieu can dibere pedah teu digawe salakina aya katingali da beungeut lagi salakina teh pias watir kurang pita aduh Pak RT kurang pita sia ecet karunya ka salaki bisi kabatur urus boga duit teu boga tong kawas jablay atuh apa jablay malam minggu ke binaria pulang-pulangku berbadan dua walaupun tanpa restu orang tua sayang tuluykan abang bawang pulang lay
lailai panggil aku si Jablay. Ece apal Jablay jambu be aku. Tah saha eta teh anu ditaekanana kudu dibayar heul. Mun aya pamajikan rek ditaekan ku salakina nanyakeun heula duit eta teh lain pamajik tapi eta teh jab sok rek jara dijablay. Kawas angkot ditaekan kudu mayar. Pan geus keur akad saya dibayar. Mata kari meta mas kawin tong leutik teuing 500.000. Pilih lain ya teh sing menta nu gede. Sok daek maka abi 20 juta. Alus itu pipa majikanan alus nu kitu. Menta mahar gede pipa majikanan alus henteu. Henteu gorengna pamajikan kitu teh. Cacak memeh kawin komo geus kawin saya mah pasti loba kahayang. Tuh cenah tingali bajuna. Batur tuh 300.000 eta teh. Aing mah 30.000. Menang nganyung. Tara caca. Naon bieu teh naon? Naon bieu teh naon? Jablay ya inget teh kadinya we. Iya hayo we muludan teh keur kolot mah ame nambah ka cinta ka baginda Nabi nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi. Nu kadua keur saha ieu muludan manfaatna keur nu ngora. Naon keur nu ngora li ta'rifin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil jilil jadid ieu teh rek ngawawuhkeun Kangjeng Nabi jeung generasi anu ngararora. Ece mah geus soleh, akang mah geus soleh, geus apaleun ka Nabi, tapi nu ngora tingali zaman kiwari loba keneh ningali HP-na daripada ningali cerita Nabi-na. Leuwih ngadenge keneh musikna daripada ngadenge sejarah Nabi-na. Leres. Gusti urang ge ayeuna mah taun kali di panggung. Baheula mah unggal sakola agama. Leres. Gusti urang teh ayeuna mah geus hampir leungit sabab aya kurikulum anyar nulis barudak teh. Matak sakapeung asupkeun aqaid, asupkeun tah eta tah sejarah Nabi bacakeun deui, balikeun deui keun satengah-satengah we. Satengah kurikulum TFKD teh, satengah deui ieu kurikulum lokal ieu balikeun deui cetek Gusti urang. Leres. Tuh da budak ayeuna geus jararo komo geus beuki gede geus embungan rek wawuh jeung Nabi kumaha matak di antara teh ngayakeun muludan sataun sakali teh ameh nu ngora ari kadenge-denge teuing mah wawuheun meureun ka Nabina. Leres. Naon sababna budak ngora ayeuna ngiblatna geus lain ngiblat ka Nabi tapi ngiblatna ka barat-baratan. Leres. Tingali bajuna geus teu islami. Sarerea urang teh panyakitna. Leres. Anu disebut ku barudak teh alasanana kunaon cenapangna kitu da tren nuju kieu ayeuna mah ngudagkeun kana tren, ngudagkeun kana zaman, padahal mah lain kudu sesuai zaman tapi urang sing bisa ngigelan zaman bari tong kabawa ku zaman. Leres. Nabi mah maju ngajarkeun kamajuan. Mana ngajarkeun kamajuan? Ceuk Nabi tuh siar ilmu sanajan nepi ka negeri Cina. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Maka oni jauh teuing ka Cina mah ka Malaysia we kamari teh. Da ilmu teangan di mana wae ayana sing jauh. Nabi ngajarkeun nu disebut modern teh lain cicingeun, lain mundur deui tapi kudu leuwih maju. Urang dieu barudak sing garetol sakolana, sing garetol ngarajina. Ta eta teh tanda budak anu kakeunaan ku sifat modern anu sabenerna teu asal-asal nuturkeun batur. Oh ulah kitu nurutan urang ditu lain ulah tapi tingali anu dituturkeunana jeung naon anu dituturkeunana. Kudu bisa nyaring naon di barat teh manfaatna keur urang. Tuh tingali pinterna tuturkeun anak mah. Leres, pan palinter bisa nyeun kapal, bisa ka antariksa, leres. Bisa nyeun itu, nyeun motor, nyeun mobil, ari urang rek iraha. Urang mah pasea wae atuh da. Pasea kunut jeung teu kunut. Pasea usik ieu jeung teu usik. Hayo we maseakeun eta. Batur mah tuh geus bisa nyieun naon. Ta eta nu diudagkeun ku urang mah, nu dipulunganana eta daya pikirna, daek naonna, daek sakolana, karajinanana eta nu ditarima ku urang mah. Matak ceuk ulama khudmah sofa wada makadar, cokot nu alus piceun nu goreng. Ulah ieu mah nu goreng dicokot nu alus
dipice ngajina sapotong init Jumaahan balikna mawa senal alus hari init senal goreng dicek aja ngancan cokot nu alusna nah dirinya mah molor ngajina cokot nu alus teh ajaran mana terus teh nu modern mah sholat nu teu modern mah teu sholat nu modern mah ngaji da cek Quran kudu ngaji nu teu modern mah ninggalkeun ngaji nu modern mah nikah nu teu modern mah zina terus ade ya barudak naudzubillahi min nitip ku sarerea salian tinggal doa ka Allah generasi urang sadayana sing ditebihkeun tina perzinahan amin ya robbal heueuh da hariwang atuh jeung kaus budak baheula beunang dicare budak ayeuna mah Gusti bobogohan di bawah minggu kahiji di Kaleng minggu kadua di bawah ka Tasik minggu katilu di bawah ka kosan kaharupna diasupkeun ka kosanana geus diasupkeun ka kosanana di gawean geus di gawean geus mah ditinggalkeun ka bogohna teh da mung leres teu minggu katujuh lewe di kosanana aduh Gusti aduh Gusti batin terasa perih sedih sekali siang dan malamku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana ibu bapak mimin tulungan batin perih hate nalangsa lek we modar udah era tuh balik era bener tuh gantung harap putus asa cek aing satu kata untuk dia lemok nuturkeun kahayang modern mah justru leuwih rapi terus ayeuna ceutah di Tariung tuh ayeuna namanya ayeuna ada balik ti dieu ge dibuka nya tuh menjadi imah di jilbab wae isuk tutup deui leres mudah-mudahan generasi urang disalametkeun tina kesesatan kamodernan amin ya robbal modern mah lain mundur modern mah maju satu buah syair untuk anda modern modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah ternyata masih salah banyak menafsirkannya di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan bebas lepas tanpa adanya batasan kumpul kebo bukan modern tapi suatu kemesuman mabuk bukan modern tapi suatu kemungkaran karena takut dikatakan ketinggalan zaman ikut-ikutan saringlah dulu apa yang datangnya dari barat jangan asal telan ambil isi dan campakkanlah kulitnya ambil yang baik dan campakkan buruknya berkemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang ini modern kemanusiaan tinggi nilai peradaban di segala pergaulan ini modern mari membangun negara dengan landasan agama modernisasi
modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, tak sembah yang bukan modern, tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyari seperti hewan, karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan cari apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkan kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Memakai jilbab, rapi, sopan dan beradab, dan ini berita Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, tak keberatan bila aurat terbukakan. Pemerkosaan melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, tak sembah yang bukan modern, tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyari seperti hewan, karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Aduh, tepuk tangan untuk kita semuanya. Aya poho saeutik, aduh grogi euy. Aya sapoe saminggu ngapalkeun lagu eta. Kieu da jadi mau balik nada dan dakwah. Nyanyi kudu dipikiran lirikna. Poho aing di era-era. Matak pantes masing gede oke. Capekna gede teh. Capekna. Aya ge RT 4 ge sarua kahayang nama jeung RT 3 ngayakeun. Sarua ngayakeun anak mah sugan we aya nu beda. Panggungna tuh beda ya kemangan di dia mah. Cek bade muludan deui bade tahun hareup bade muludan. Rek diacakan barudak muludan bade anu boga jasa ngayakeun muludan saha. Ece daratang ka dieu tuh caralik di dieu apal tata krama. Nu ngajarkeun ece apal tata krama saha? Nabi saha atuh nu ngajarkeun ece apal tata krama angkat ka pangajian apal pahalana gede saha nu ngajarkeun? Guru nu di mana? Guru nu di Cibalong, guru nu di Tasik, guru nu dina YouTube, guru nu di mana? Nu di gunung. Tas ya. Urang dia abdi mah yakin sa RW 8 mah meureun aya lah 80% sanajan teu sarerea pasti boga ilmu ti gunung. Lain RT hiji awas tong nyebutkeun RT hiji gunung gede. Mangga eta. Dan ngajarkeun di RT 4 ge aya maksud disebut gunung gede ge. Kan di dia mah data mah tetep we gunung gede. RT 2 gunung gede, RT 3 gunung, RT 4 gunung gede.
pasti ilmuna kalau lobaan anak ti Gunung Gede mangga emutkeun emutan urang sadayana inget keneh meureunnan baheulanya keur diajarkeun rarakatan salat keur diajarkeun usolli urang teh di mana keur diajarkeun abatasa urang teh di mana baheula teh leres henteu emut ka guru urang sadayana emut aya keneh guru urang sadayana ayeuna aya keneh nu geus teu aya osok dikirim antara guru urang poho kahade ieu teh jasa guru-guru urang nu aya di Gunung Gede gede keneh jasa anu calalik di lemur daripada nu di laluan mu balik YouTube ngider oni ngider anu gede jasa mah nu di lembur oni mah ngider kaditu teu apal di lembur aya nu gering di lemur aya longokeun teu apal tapi nu di lemur mah 24 jam ngurus urang sadayana ilmuna napal sareng urang sadayana ayeuna leres minimal teu bisa nyieun kahadean ka guru urang sadayana tong nyieun ka goreng entong milaraan kudahareun mun teu milaraan kudahareun tong milaraan ku kalakuan leres hujan ya teh hoyong hujan sakali deui guru urang sadaya nu aya urang hormat ku urang sadayana sabab manfaat ilmu teh li ta'zimi ku hormat ka anjeunna leres henteu keun ngajina teu saperti onikeun bae da justru anu ngajina mingguan nu ngajina panggih langsung jeung muridna tuluy ngawurukeun elmuna eta anu panggede jasana ayeuna ece bisa maca Fatihah ayeuna ece bisa maca kulhu ayeuna bisa maca al-falaq pasti eta manfaat ilmu ti aranjeuna nu teu aya geura kiriman anu aya bere kahadean mun oni ayeuna di amplopan ajengan lembur di Gunung Gede ku RT mun eueuh RT na teu bogaeun geura-giru ngomong ka RW ya Allah ya Karim bisa kararieu kabeh bisa usoli ari geus bisa usoli balaga mung ngaji ke si eta tunduh ngaji ku si eta mah ku si eta ngomongna padahal si eta nu mere Al-Fatihah ka didinya teh si eta anu kanaon anjeun bisa salat teh nu ku anjeun disebut si eta ka guru ya Allah kina-kina urang geus jadi ceneng kina-kina urang mun oni teh geus jadi mubalik badag kina-kina ece geus jadi jelema beunghar kina-kina ece geus jadi pangpinter geus jadi guru geus jadi naon poho ka guru anu mekelan urang keur leutik leres minimal tong milaraan guru urang ayeuna gaduh hajat di Gunung Gede kanggo generasi urang da lain keur urang lain bangunan eta mah lain keur urang lain keur anak incu mun anakna geus garede keur incu urang kadinya engke teh leres teh nu ngeusian teh incu sing kawas kolot baheula kolot mah ka mamana mawa naon mawa bibit ti lemur ulin ti mana-mana teh mun ti kota atawa ti kampung ti ditu teh balikna teh mawa bibit padahal geus kolot bibit naon bibit kalapa dipelakeun kalapa teh bapak aki keur naon atuh melah kalapapan aki mah geus aki-aki atuh moal ka ala buahna oge da aki mah melak lain keur aki mah melak keur anak incu aki keur incu aki mah keur buyut matak akina mau tangkal kalapana mah nangtung dialaan ku incuna dialaan ku buyutna leres urangna maot deg ngadeg tuh nu kahoyong guru urang sadayana ngayakeun pendidikan supaya leuwih ngeunaheun barudak tempatna deg ayeuna ngadeg tuluy urang nyimpen kahadean di dinya sarua urang ge tenempatan di dinya talika eta dipake manfaat tah urang bakal kabagean engke dipake nama keturunan urang sarerea leres matak dukung ku sadayana hajat guru urang sadayana mudah-mudahan sing geura giru beres saberes-beresna kalawan curcor rezekina amin ya robbal kunaon pangna kudu ayeuna diingetan guru bisi aya urang dieu anu keheul ka guruna wayahna moal manfaat ka ituna moal ditulungan di akhirat ku guruna naudzubillahi min dalik pang cilaka-cilaka jelema nalika engke di akhirat dijauhan ku guruna pang salametna pang bungah-bungahna jelema nalika di akhirat engke diaku ku guruna
mudah-mudahan urang diangkat murid ku aranjeun amin. Khususna nu aya keneh guru urang sadayana sepuh urang sadayana pun aki sareng pun bapa anu tos maparinan ilmu manfaat kanggo urang sadayana, mudah-mudahan sing janten amal sedekah jariyah kanggo aranjeunna amin ya rabbal alamin. Kusabab deket jeung ajengan jeung kiai insyaallah bakal deket jeung Allah sabab nambah keimanan nu akhirna jadi jalma anu takwa wawuh ka Allah subhanahu wa taala. Eta manfaat deket jeung ajengan leres henteu? Siap sadayana ngadukung kana hajat aranjeunna siap? Mudah-mudahan sing diijabah ku Allah ya berkah hujan anu lungsur anu ngeprul kieu jadi saatul ijabah diijabah doa ku Allah subhanahu wa taala. Lain kan sakadar doa ruangan butuh teh 8 ruangan di ditu teh mudah-mudahan singa jadi di hadapan Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Urang samemeh ditutup urang naon heula urang bersair heula sadayana. Minta izin untuk pergi ke musola itu, ma tolong izinin bertemu sama kawan-kawanku, ma minta izin lanjutkan pelajaran kemarin, ma tolong izinin belajar sama Ustaz Sajimha Allah Tuhan kita semua Hodal darajai sinashin dari yang kaya sampai yang miskin Alif Bata Sajimha mari kita tingkatkan takwa Hodal darajai sinashin masuk surga ya bilang yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin, kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Bata Sajimha Allah Tuhan kita semua Hodal darajai shin dari yang kaya sampai yang Sajimha mari kita tingkatkan takwa Hodal darajai sinashin masuk surga ya bilang amin. Hodal darajai sinashin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Bata Sajimha Allah Tuhan kita semua Hodal darajai sinashin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Bata Sajimha mari kita tingkatkan takwa Hodal darajai sinashin masuk surga ya bilang amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.